La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la له في دار
bil jari wa tanwini wal nidawa lil ismi tarizun asabita fa'alta wa tatwa ya fa'ali wa nuni akbilana fi'alun yajal siwa Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyungkeun tulung kadat nu dijenengan ku asma Allah. Sifatna Allah Rahmani anu maparin nikmat ageun dunya jeung akhirat keur mukmin jeung kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alif di akhirat unggul keur mukmin. Qala ngadawu saha Muhammad Syekh Muhammad huwa anu ari itu Muhammad eta Ibnu Malik putra nama saha jenengan aslina Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Tai Al-Andalusi Al-Jayani Asy-Syafi'i. Itu jenengan muallif Syekh Abu Abdillah Jamaluddin bin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Tai Al-Andalusi Al-Jayani Asy-Syafi'i. Ahmad kana lapad Ahmadu ngadawuhna teh Ahmadu muji kaula Rabbi ka pangeran kaula Allah tegasna Gusti Allah khairul maliki anu pang alusna ngarajaan
musollian barina anu maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa anu dipilih diselir wa alihi jeung ka kulawargina Kangjeng Nabi al mustakmilina anu sampurna kabeh asyarafa kana kamuliaan wa asta'in jeung nyuhunkeun tulung kaula Allah ka Gusti Allah fil alfiyah dina ngangkitna ieu kitab alfiyah maqasidun nahwi anu ari pirang-pirang pamaksudan ilmu nahwu biha ku itu alfiyah eta mahawiyatun anu dikumpulkeun tuqarribu anu ngadeukeutkeun itu alfiyah al aqsa kana makna anu jauh anu jero bilafdin kalawan lapad mujazin anu ringkes wa tabsut jeung meberkeun itu alfiyah al badla kana kajembaran kana ka pamaparin biwa'din kalawan janji munjazi anu nyumponan atau anu diringkes watak tadi jeung nyuprih kahadean itu alfiyah ridon kana karidoan bigoiri suhtin kalawan teu aya na bendu faikotan barina anu ngaluhuran alfiyah tabni mukti kana alfiyahna ibnu mukti lo sekalenget leungit ilmuna Ibnu Malik teu tiasa neraskeun kana hanca alfiyahna margi nganggap dirina leuwih tibatan guruna Ibnu Mukti ku kasauran anu ieu bahwa alfiyah karangan anjeunanana leuwih luhur leuwih alus tibatan alfiyah anu 2000 bait karangan Ibnu Mukti guruna Ibnu Mukti alfiyah Ibnu Mukti makan 2000 bait dan 2000 bait bisa karingkes ku Ibnu Malik jadi 1000 bait mantap Ibnu Malik ngarasa dirina leuwih tibatan guru na Ibnu Mukti wa huwa jeung ari Ibnu Mukti eta bisabkin anu geus miheulaan bisabkin anu geus miheulaan haizun eta anu menang tabdilan kana kaunggulan mustaujibun anu ngamistikeun sanaya kana pirang-pirang pamuji al jamila an alus wallahu jeung ari Gusti Allah eta yakdi anu ngahukuman Gusti Allah bihi batin kalawan pirang-pirang pamaparin wafirotin anu sampurna li kakaula
walahu jeung ka itu Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati dina pirang-pirang darajat di akhirat. Kakarek ngeuh Ibnu Malik pantes magi sakal ngimpen anjeunna tepang sareng guruna sabada ngarioskeun bahwa anjeunna alfiah karangan anjeunna langkung alus leuwih alus tibatan karangan Ibnu Mu'ti, leuwih luhur tibatan karangan Ibnu Mu'ti. Jadi Ibnu Mu'ti teh pantes da anjeun mah hirup keneh kami mah geus maot. Nya nu hirup pasti ngelehkeun nu maot. Mbek kakarek ngadoakeun wallahu yaqdi bihibatin wafira li walahu fi darajatil akhir. Nembe tiasa neraskeun kalamna. Geuslah. Inna ma badi kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u summa sama wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu istimdadu hukmu syari'u masailun wa'adlu bilbadil kafawaman darajami hajasarofa persiapan saban pan ayat 10 nyaho patokan pernana rejembuan kaunggulan nisbat numerna kenangan kanyokotan kumsalana masalana cukupnya sawarena nonya kanu kabeh kang tumuyan yang bagi likulli syari'in fi fannin ayyabahasa mamin kununis nataya asyarafannan ayyabahasa ala mabadiya hadhil fan. Tapi mah ditulis ya, da geus sarwa jeung ilmu nahwu saja. Penting ngan pedah ngajalankeun kana instruksi ida utliqal inbigo yan sorifu ila nudbah tabaru. Cek Imam Ghazali. Penting tersakur-sakur jalma anu tumandang rek ngaji kana hiji pan ai mintina 12 pan 12 jurusan ilmu syara. Aya bahasa ala mabadiya ngabahas kana mabade. Ari mabade teh pembukaan mun teu mah kata pengantar. Perkenalan kana ilmu nu baris diaji. Naon sababna tak kenal maka tak sayang. Mabadiya asyar dzalikal fan. Pan nurek jurusan nurek diajina. Dina masalah alfiah Ibnu Malik nu bakal diajina teh nyaeta fan ilmu nahwu. Ngan diijikeun di dieu mah jeung ilmu sorofna. Mana nu dua mabade 10. Inna ma badi kulli panin asyara
Nu kahiji al-haddu patokan. Patokan ilmu nahwu jeung nu geus ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi mu'araban wa mabniyan. Ilmu usul, ilmu asal yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Anu ku ilmu nahwu eta bisa dikanyahokeun kumaha pirang-pirang tingkah baris tungtung kalimah, baik dina segi mu'arab atawa dina segi mabni. Ilmu sorofna patokanana ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimati. Ilmu usul ilmu asal anu netelakeun nu ngabahas kana masalah tingkah adegan kalimat. Baris tungtung diatur ku ilmu nahwu, adegan kalimah diatur ku ilmu sorof. Nu mantap mun kakarek nepi kana alfiah ulah disangka mahi itu kakarek bisa ngabarisan can bisa ngamaknaan. Lamun henteu nahwu jeung sorof boro-boro ngamanaan ngabarisan teh moal bisa. Ngabarisannya moal bisa. Mantak lamun kiwari loba jelema nu nyanyahoan kana Al-Qur'an bari teu apal ilmu nahwu ilmu sorof ngajejeleh para ulama itu keterlaluan. Da manehna mah teu bisa ngabarisan teh boro-boro ngamanaan paling nukil ti batur. Komo zaman kiwari naon nu eueuh tanyakeun dina Google. Oke, bahsul masail naon. Tapi naon eueuh barokah musonif gitu kan kieu berharga nama da ngaji mah tinggal nanyakeun kana Google ge bisa ngan barokah ilmu musonif pengarang. Al-haddu wal maudu' teh anu dipernahkeunana nyaeta naon ilmu nahwu. Al-haddu wal maudu'u summa samra. Buah tina ngaji ilmu nahwu naon? Nunggeus banget ditulis deui mah sarwada. Al-ihtirazu anil khata'i bil lisani. Hiji kangaraksa tina kasalahan letah ngabarisan kalimah. Terus nu kadua al isti'anatu ala fahmi kalamillahi wa rasulihi. Men supaya tertolong pikeun maham kana dawuhan Allah nyaeta Al-Qur'an jeung hadis Rasul. Seur sangro-sangro buah-buah tina ngaji ilmu nahwu jeung sorof. Al-haddu wal maudu'u summa samra wa fadluhu kaunggulan ilmu nahwu fauqanuhu ala sairil ulumi. Karena kaidah kumaha? Wanahu aula bahwa ilmu nahwu paling utama dasarna ge pasti kitu. Tibatan anu sejena
as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Sorab indungna pirang-pirang ilmu, nahwu bapakna. Kakarek bakal bisa ngabuah gitu jadi anak, jadi keturunan kan itu kan ilmu nu sejen bakal kapaham di mana paham ilmu nahwu jeung ilmu sorab. Wa fadluhu wa nisbatna nisbat tabayun kan geus eta. Wadikna Abul Aswad Ad-Dauli piwarangan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Wal ismu ngaranna ilmu nahwu. Panyokotanana tina Al-Qur'an, tina hadis, tina lughatul Arabiyyah. Hukumna terbagi kana dua. Hiji di hukuman fardu ain ngaji ilmu nahwu jeung ilmu sorab pikeun jalma nu rek neuleuman kana eusi Al-Qur'an jeung hadis. Fardu kifayah nisbat pikeun umum, tegesna salmur hiji mah kudu aya panu paham karena kaidah-kaidah ilmu nahwu. Da fardu kifayah mun eueuh saurang-urang acan tina salemur anu memahami kaidah-kaidah ilmu nahwu jeung ilmu sorab maka doraka salemur. Dosa kabeh. Aya we kandidat saurang anu paham kana ilmu nahwu, kaidah ilmu nahwu jeung ilmu sorab maka bebas dosa salemur eta. Itu. Hukum syara' pandangan hukum. Itu kudu ditulis deh kan. Mukadimah nama ke langsung dina bahasa. Sabab hese maju. Saterusna yang bagi likulli syari'in fi fannin ayyabhasa 'alal basmalati bi tarfi yunasibuha dzalikal fan. Penting saban-saban jalma anu tumandang kana fan ilmu salah sahiji ilmu syara ngabahas basmalah numutkeun naon numutkeun kaidah-kaidah dina eta fan bitarfi yunasibu hadzalikal fan. Ayeuna rek ngabahas masalah bismillah ku fan ilmu nahwu jeung fan ilmu sorab. Berarti anu bakal dibahas yaitu hiji bakna lapad bismillah, nu kadua lapad ismun, nu katilu lapad Allah, nu kaopat lapad ar-rahmani, nu kalima lapad ar-rahimi. Itu nu bakal dibahas nih. Numut ilmu nahwu, ba itu adalah huruf jar asliyah. Geus dina bahasan umul barohin kama. Kulantaran ba huruf jar asliyah maka ngabogaan ta'alluq atawa percantelan, kaitan tina ba bismillah itu menang dua. Hiji menang kana jumlah fi'liyah, nakdirkeun kana fi'il fa'il anu disimpen. Nu kadua menang kana jumlah ismiyah, nakdirkeun kana mubtada khabar anu disimpen.
Tina jumlah ismiyah dibagi kana dua, menang awal jeung menang akhir. Tina jumlah fi'liyah ge kabagi dua, menang awal jeung menang akhir. Tina nu awal akhir menang nisbat ka mu'alif jeung menang nisbat ka urang, ka umum, lian ka umum lian mu'alif. Gitu pan. Jadi kia hadek gitu. Sapi dona tuh jang. Ayo. Pokoknya lamun jumlah ismiyah berarti adegan mubtada khobar. Lamun jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il. Mau disimpan. Geus. Jadi 8. Hiji anu am mubtadi tadi. Dia mubtadi kesina dia mu'alif. Lamun nu awal tina jumlah ismiyah berarti ta'lifi lamun tina malik, ibtidai lamun tina mubtadi. Nu ieu ieu. Nu awal berarti ibtidai kawitan ari kawitan abdi ieu eta bismillahirrahmanirrahim. Jadi urang nomoran hiji 2 3 4 5 6 7 8. Nah mun ditakdirkeun jadi 8. Hiji nu kahiji ibtidai di bismillahirrahmanirrahim. 2 bismillahirrahmanirrahim ibtidai. 3 ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Siap benar. 4 bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. 5 am berarti mubtadi. Mawal abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. 6 bismi muahadna bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Tujuh u'alifu bismillahirrahmanirrahim. 8 bismillahirrahmanirrahim u'alifu. Itu 8 tina huruf jar asliyah.
Leta lapad ba, pembahasan ba cukup. Lapad ismun, bismin, kulantaran ba huruf jar maka lapad ismin jadi naon? Jadi majrur dijaerkeun ku ba, ciri jaerna ku kasroh sabab kalimana isim mufrad. Ismun asal bahasana tina lapad sama cek ulama Basroh tina wasama cek ulama Kufah. Wastaqal ismu min sama bisri wastaqal min wasama kufi. Ismun tina sama cek ulama Basroh tina wasama pendapat orang itu tersarok. Terus lapan Allah, terus ulah dibahas deh. Terus ayat lain tulisannya, ayat enggak saya mau kalau ditulis saya, angges. Lapan Allah bagi lapan bismillahi, lapan bismin. Pang dipicen naona pang bismillahi kulantaran didopatkeun ismun jadi mudhof, Allahi mudhof pilih, dina mudhof berarti picen tan winna jadi bismi asana pan bismin didopatkeun maka picen tanwina nunan talil iroba au tanwina mimma tudifah dipkaturisina. Nun tawa tanwin tina kalimah nu didopatkeun maka kudu dipiceun. Jadi bismi mudhof ilaih lapad Allahi mudhof ilaih kulantaran mudhof ilaih maka tingkah jair ciri jairna ku kasro. Lapad Allahi jika masalah lafadna kabagi dua kaul. Hiji pendapat Imam Syafi'i itu termasuk karena alam goer mustaq tegesna teu aya panyokotan lafadna tapi langsung piuruk ti Gusti Allah. Ceuk Imam Sibaweh mah kalebet kana alam mustaq nu dimustaq tina kalimah masdar nyaeta lapad ilahun. Lapad ilahun tuluy asupan ku alif lam li ta'rif jadi al ilahu. Kulantaran hamzah di tengah kalimah berat macana jadi maka pikeun hamzahna jadi Allahu. Tuluy idghamkeun lamna jadi Allahu. Tuluy ditakdim ditafhimkeun macana li ta'zim jadi Allahu. Ar-Rahmani jadi sifat tina mausuf lapad Allah. Kulantaran nu disipatanna tingkah JR maka sifatna oge tingkah JR. Ciri JR na lapad ar-Rahmani ku kasro sabab kalimahna isim mufrad. Segatna nyaeta isim fa'il. Tina asal kata anu sami nyaeta tina rohima yarhamu rahmatan bahwa rohimun asupkeun kana wajan netepan kana wajan fa'lanun jadi Rahmanun. Ziyadatul lafdi tadullu ala ziyadatil makna. Tamah lafad nuduhkeun kana tamah makna maka dimanaan ku maparid nikmat ageng. Rahmanun asupan alif lam jadi ar-Rahmanu. Itba'keun dina jairna kana lafad Allah jadi ar-Rahmani. Ar-Rahimi sami tina lafad Rahim yarham rahman bahwa rahimun. Asupkeun kana wajan fa'ilun jadi rahimun. Asupan alif lam jadi ar-rahimu. Tuluy nam itba'keun kana lafad Allah da sifat kadua tina lafad Allahi. Kulantaran disifatan tingkah jer maka sifatna tingkah jer jadi ar-rahimi. Bahasan lapad ar-Rahmani ar-Rahimi itu pereh pan